Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun saduka suhun. Kalimat pancar hananguni hana mangke tan hananguni tan hana mangke sewedatu komarusuh sewemenak komohayang datika rumakap napi kapati rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan la ing sakartum la ajidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Satu acan kedalisan kabeh lepas naratas narajang alas nyawang kana kagungan anu murbeng alam sumirat sang surya anu rusus tembus nyangan sabuana jagat raya. Bumi langit jadi saksi dina enggoning pakualetahna kahirupan makhlukna anu salamina dikadali ku nafsu jeung elingan anu ngagalura dina jero dada. Di dieu nama gelar kasadaran yang usik saliring-liring dumadi saringkak saparipola angin kumambang pangersana. Menghala eta taya basan langgeng utami lintang tiga puji syukur kadat Ilahi Rabbi Azza wa Jalla. Paratos paparin karunia nikmat ka urang sadayana, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Utamina nikmat kuparatos kempalna dua kulawari Jembar, yakni Kulawari Jembar Mamah Nenden kali Kulawari Jembar Bapak di Bali Bandung. Salawat kali salam urang lalerkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kering nu bela pati kamantena katut ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana nu hadir di tempat-tempatan diangkan umat mantena. Kalian kenging sapatul utmah jaga di yaumul akhir. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satacan di kawitan sejak tumaros kanu kadongdon sanos cunduk alus semu sanos sumping amis budi datarati sasarina riwasieun kumaha nampalias lain teu nampi mung hoyong kareunge inya bisli nu asup merek ngajak ngarurug nu datang rek ngajan adon perang simkuring sejak nataan heula manawi telepat nu mana nu namina Cep Rizky Nurdiansah. Alhamdulillah laras ieu Bapak upami tuang rama nu mana. Oh iya tuang rama jenenganana Bapak Herman. Alhamdulillah sami gantengna geningannya. Mohon ngan eleh ku budak aya mah kasepna geus peot. Mohon lajeng tuang ibu. Alhamdulillah pengersa Ibu Yanti Waryanti. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sami gelisna sareng Mami Nenen. Alhamdulillah teng manuk teng anak beraku kuncungan saya turun nanti diteu dia paingan geuningan da di buramana ge karasep gareulis teh geuningan. Mohon alhamdulillah saya turun nanti ditu dia kasep si ujang teh mohon. Alhamdulillahirabbil alamin. Panginten sim kuring teh maksad manawi aya keneh miki deui manawi aya ke miki deui cik urang pasikeun ka Cep Rizky cik cepeng we lah. Mohon manawi teh lepat ieu teh aya maksad naon cik sok sing wantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panginten pangwalerti abdi pamaksa dan abdi sumping sarang sepuh abdi kadieu memang bade aya rencana anu leres-leres. Leres naon atuh?
bade nggak isrenan neng nafetan. Olo rek nyampi pamajikaneun alhamdulillah anu mahna ieu sanes Sanes. Oh sanes nu ieu cenah sugan teh nu ieu pada sami geulisna cik atuh nu itu nu ngacuk hideung sanes aduh sanes cenah ibu teu ka aku aduh mana we padayan we aduh ieu teh widadari wungkul kakarak turun ti mana ieu teh ti Galunggung mah teh mah mohon anu mana sanes nu itu tuh nu teh ditudung ulah sanes deui wae alhamdulillah geuning sanes cenah cik manawi nu kahiji sok geura lungsur mana ti palih mana geura lungsur pilih aya teh aya uluh tah geuning geulis duh ieu sanes tingali geula Sanes. uluh sanes deui wae ka dieu tah ke dieu jeung ngenalkeunana malah sok ka dieu nah punten nu ieu sanes uluh sanes ka ditu deui lain nu ieu teu di aku padahal kurang kumaha geulisnya nu itu nu keur ngamera sanes lain cenah pedah teu di mikap nu eta mah aya keneh cik sok manawi nu ieu sugan uluh sanes deui wae Sanes. oh yakin subhanallah ucuk menak-anak king geuningan Kang Ismaya parantos sumping kal sakitu haturan kanggo mami kali papi kanggo nyandak ingkang putri lungsur kapadumukan haturan yo krung Putri gelis Neng Napisa Nur Sandrina putra kamemet Bapak Cepi Tino Farbisa kalih Ibu Nenden Farbisa haturan subhanallah Allahu Akbar mayun kapalih dia neng anu ieu sanes leres teh salahan haturan cumenak anak king maka calik balik dia anu gelis turun Siti Ragit putri tinggi ya pian terbang sang hyang Ismaya sahaja dengan nama nabi Neng Nafesa Nur Sadrina Gus katalar leres asep aat nu ieu neng saha nenganana Rizky Nurdiansa berarti teh salah asupnya mohon pedah dipalih ditugang dipalih ditu aya nu hajat alhamdulillah telepat lebat geuninnya mohon subhanallah Bapak Ibu sedana alhamdulillah neng kalih asep tos diamprokeun hartina patetep geget ti dinten ayeuna nya cuk isuk hidup rek disamper dibawa kuno janten caroge
dicanak kudu janten caroge bakal jadi bojo. Uninga teu hartosna bojo teu uninga. Asep uninga teu roge henteu uninga urang bejakeun. Ai hartina caroge teh tina kecap kirata. Hartina bojo tina kecap kirata ki Sunda. Ari bojo teh tina kecap bobo bari dicook. Ai caroge gawena rada alus nya cabak rorongkong bari ngagere caroge bagian anak mohon gitu nu mawi sok kecap kolot mah bojo sareng caroge suami sareng istri salaki jeung pamajikan eta mah bahasa batur mohon. Alhamdulillah cuk menak anaking dina kesempatan ieu panginten hidup teh bade dieuyeuh seureukkeun. Hartina ngeuyeuk seureut teh diwanohkeun. Mana aa, mana ibu, mana rama, cing manawi uninga neng, mana ari mamah mertua kinten mangga bilih bade nu ieu alhamdulillah. Dupi apa? Nu ieu ari bibi na nu mana aya teh hadir. Teh hadir. Manawi Asep ari mamah mertua nu palih mana? Alhamdulillah pedatos diraksukan pendedenya mohon. Ari apa? Alhamdulillah telepat mohon. Ari ngeuyeuk seureut teh ngahieuk heuyeuk beubeureuh atawa diheuyeuk seureukkeun. Hartina diheuyeuk seureukkeun teh aya kecap paribasa sakompet daun sahurun suluh diheuyeuk seureuk. Hartina diheuyeuk teh dihejeung dihijikeun. Ngaheuyeuk heuyeuk beubeureuh. Ai beubeureuh teh naon? Ai beubeureuh teh tina kecap birahi dibarengan kadeudeung. Jantan teh kecap beubeureuh. Sakali deui hartosna beubeureuh teh tina kecap birahi dibarengan jeung kadeudeung. Da sok sanajan resep ai kadoma mah henteu dicebat beubeureuh. Sok sanajan resep ari kahayam mah sanes beubeureuh. Tapi sakali deui kecap beubeureuh teh tina kecap birahi dibarengan kadeudeung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supados teu nyangkolong keringana waktos mara urang dikawitan di pitambayanan ieu acara ngeuyeuk seureut. Sampun kesang linuhung pangersa nu maha agung. Pun sampun kesang linuhung pangersa nu maha agung. Nu kagungan kun payakun jelek ngadeg sapangadegan. Gelar cipta ku keresana sampurna ku kawasana sampurna ku kawasana. Allahu Akbar. Rajin berang kasiliku peting. Baik mongkleng buta rajin berang kasiliku peting. Beraya berang mangsana caang jalan ngembat narawangan. Kelari huruf jeng huripna seliring-liring dumadi sarengkak sapari pola sarengkak sapari pola. Rahayu rahayu asiling asing hamparan rasa
sabalaka diais ku Rahman Rahim ujah mangsa tepung-tepungkeun tai kasih sembarasa ngabuaran sumirat asining asih nepungkeun manah nu setra ya Allah Rabbul alamin amin ya Rabbal alamin mugi Gusti nang Brai muka lawang lalang sesa keteng udang barudak budak jodoh hidup geus rek datang sok gerak bungkakeun lawang lalang sesa keteng geura niatkeun bismillah isuk rek mimiti rumah tangga jalan kahirupan keur hidup silokaning hirup aya dina salebet ning jalan pilumpangan hidup sok geura bukakeun ku hidup duaan neng cepeng ujungna ujung sari ujung aa cepeng ujungna ujung kali ujung cepeng lawang bodas lawan bodasna yo pelan-pelan teras ditilepkeun dihijikeun tilepkeun yo tilepkeun ka ditu pelan-pelan yo terus pelan-pelan yo ditilepkeun deui pelan-pelan yo kawitan tepang panangan ras yo ditilepkeun langkung labi rangkung rapet langkung labi rampun rakep ngahiji simpen mangga palih dilipet-lipet dientep-entep sing reket dibuka lawan bodasna ucu menak anak king ieu do ditilep ku hidup jalan pelempangan hidup keur jalan pelempangan hidup masih keneh natrat bodas hidup can apal naon-naon nu hartina rumah tangga kamana urang rek indit jeung kamana urang balik sok geuna ku kecap paribasa kebo molih pakandangan muncang labuh kapuhu hartina kudu apal pangbalikan asal eueuh jadi aya urang bakal eueuh deui cik sok ieu cepeng lamak anu bodas ieu cepeng ku hidup duaan yo punten yo dijajab ka pangkeng ka tempat kulep neng enjing jeung aa kulem yo siap kameramen mangga jajab ka pangkeng kaluhur ka mana neng jajabkeun aa bade sabaraha lami dihitung ulah lami teh nya urang hitung dugi ka 10 hiji dua kedah uninga di mana pangkengna tilu opat lima terus kamana dijajabkeun nasi aa genep 7 lantai tilu opat balikan deui 5 alah kade sing hati-hati genep 7 8 8 Jangan pendek
mapahare 10 runtuyan kamayang loba leungihna pecah merenya dipangkeng 11 runtuyan 12 kamayang jambe tepi 13 gesan macet 14 15 jajab kabale 17 alhamdulillah di hitungan anu ke-17 pas anjok deui hidap hadir pak hadir paangrok sono ngajodoh cepeng deui ku Asep hadir pak hadir pembalikan bade naros ka Asep jeb cik basa neme ka kamar naon anu katingali anu katinggal kasur uluh kakak kasur teras naon deui bantal uluh aya bantal ari kasur jang naon gur kulem ari bantal kanggo batur kulem aya naon deui aya sprayna alhamdulillah apalin tah balik gesan ngajadi teh kadinya enjing teh mulih teh nya alhamdulillah neng si Aa enjing upami mulih ka mana wae karep cadak kuneng geunggeureuh kuneng samargi tos aya tempat pamulangan alhamdulillah sok urang guar moletrak ayeuna mah jalan kahirupan teh cumenak anaking tah di dieu aya dawegan mohon dawegan hejo ari dawegan teh atanapi kalapa ieu teh silo kahirup saya turunan ti ibu ti ama lamun kalapa hejo bibitna pasti pucuk anakna bakal hejo lamun melah kalapa koneng pasti buahna bakal koneng lamun melah kalapa beureum pasti buahna bakal beureum cik sok neng kapalih payun dicepeng kuduaan tah nu kieu kalapa teh sumur kantung sing raos ya calikna sok dicepeng nah bade nu mana nu dicepeng yo bade nu koneng bade nu hejo tah ieu kalapa cu anaking lir ibarat hidup teh seperti kalapa lamun hidup melak koneng jadi koneng lamun hidup melak hejo jadi hejo turunan ti ibu Rama saya awana teh turunan ti ibu Rama tuh geuning rupi ogenan condong ka apa condong ka mama neng ogenan kitu rupi ogenan jika mama jika papa da memang hidup asal tidinya cekap sok simpen deui alhamdulillah tayungan mana balik bolakan tehna tangkalna hati-hati pelan sementara cu anaking mamah lain temelang kahidupnya isuk krek hidup rumah tangga kanyaah anu nganteng isuk hidup bakal dipikanyaah kudu janten carok rek dipegatkeun lain hartina pegat ka asih tapi tanggung jawab mama geus rek turun kanu jadi salaki nah dipegatkeun ku mama Allahu Akbar la hawla wala quwata illa billahil aliyil adim jeng anaking geura sawawa dewasa pasikeun ka neng yo simpen heula di handap cepeng ku Bapak Cepi tali asih
pait daging pahang tulang jik sawawa dewasa manteng nakanya anu jadi kolot natra poe ayeuna hidup rek dilepaskeun lir ibarat Bali pegat tina pusaranana sok dipegatkeun ku apa bola dicucu diracun direpati berangkat balasnya kanu jadi budak ngah alhamdulillahirabbil alamin sing sawawa sing dewasa cepeng ku mama tali asih cepeng ku Asep nasihat nalikeun tepung rondaya mayun ka mama tali asih nasihat nalikeun sarua cu anaki mama rek ngadewasakeun hidup lain pegat kanyaah tapi sangkan sawawa hirup dewasa jik Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar cekap sok simpen di handap sami ti apa nyemeng bener teh tali asih kinasihan subhanallah Allahu Akbar sawawa dewasa waras waluya jik subhanallah Allahu Akbar walillahil hamd cekap nalikeun tepung rondaya neng jarum sapotong jarum layar lalayaran hartina jarum sapotong keur ngajaruman dunya sok sing tawakal dina nggone hirup rumah tangga urang pantengkeun tali kaasih cepeng ieu ku hidup dicepeng yo cuk menak anaking sok cepeng juruna diajar ngasupkeun kanyaah kadu jantan bojo Allahu Akbar benangkan teh hiji dua digoyang subhanallah Allahu Akbar yo cekap yo ditalikeun yo cepeng ieu na ku saya ditalikeun benangkan tehna talikeun kanyaah ulah rek pegat nalikeun tepung rondaya tali asih kinasihan nalikeun subhanallah kadede kageget kamemet kanu jandan saroge ditepungkeun bisi pegat sok tepungkeun kuduaan yo cepeng anu Asep dipalih dieu yo ya nah yo tepungkeun kuduaan yo tepungkeun kuduaan biasa nama lamun tali hiji ditepungkeun ku sorangan gampil lamun tali dua ditepungkeun ku nyalira sok gampil tapi lamun benang dua digabungkeun disambungkeun keduaan sok rada ruwet ieu mangrupikeun salah sabieu simbol dina permasalahan hirup mohon kajida pisan urang ruwetna kajida pisan sulitna lamun urang rek ngatasi kana permasalahan tos alhamdulillah pageuh dibetot yo tinggalikeun ka kamera al pageuh moal rek pegat rumah tangga anu awal rumah tangga anu akhir simpen yo liang lengpet sesempetan bola asuh kalungguhan laksana asih dua tah di dieu aya hanjuang ari hanjuang teh simpul urang cepeng heula ku abah mohon aya sababaraha warna hejo warna beureum aya perpaduan antara beureum jeung hejo jadina teh sapertos abu-abu atawa sapertos ungu ieu mangrupkeun hiji kahirupan simbol
di mana beureum mangrupikeun simbol amarah. Di dia hejo simbol kahirupan. Jadi hirup hurip urang teh tina henteu leupas tina godaan-godaan. Hirup hurip urang teh bakal kakeunaan ku dua sifat. Hiji sifat amarah bakal kakeunaan ku opat sifat. Hiji amarah sawiyah mutmainah ayana dina hanjuan. Ari hanjuan teh jadi ciri wanci. Lamun di kampung mah sok dijieun piheuletan atami sok dijieun batas antawis batas nu batur jeung nu urang. Hartina urang teh hirup teh kudu apal wates wangen mana nu kudu dipigawe jeung mana nu ulah dipigawe. Kantos mohon sok cepeng ku hidup duaan. Ningali ka tukang yo ka ditu pamunteuna. Tah ieu teh simbol hanjuang keur hidup. Hanjuang siang cekal yo simpen. Nah di dia aya daun naon aya hartosna daun sanes kanten. Lamun urang arek mungkus kapungkur mah sok nganggo daun. Hartosna cu anaking dina sae awona sae awon ti ibu rama, sae awon ti mertua, sae awon ti caroge kalih bojo, pepeje hidup kudu bisa mungkus. Hartina ulah di umat. Hartina cek batur mah ulah rek disakompet daunkeun. Goreng indungna sarua jeung anakna, goreng bapakna sarua jeung bapana, goreng indung bapak sarua jeung anakna, ulah rek disakompet daunkeun. Da masing-masing geus boga watek masing-masing. Pek hirup sing mandiri tah ieu daun. Cek paribasa mah ulah rek disakompet daunkeun. Sok cepeng ku hidup duaan. Yo. Mayun kapalih ditu. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerbungkus kehidupan hidup. Simpen cekal mohon. Tah di dia aya suluh sahurunan satanggungan. Hartina cu anake ari suluh mah silokana amarah. Lamun suluh diduruk sok jadi ruhak jadi lembu. Lain harti malar alus sok jadi kagorengan. Hartina kieu lamun aya kaawonan ibu atanapi rama mertua pepeujeuk ulah disahurun suluhkeun. Kantos margi kadituna sok ngajanten raja wisuna. Hartina kadituna sok mentak jadi papaseaan. Ulah rek disahurun suluhkeun. Nah cik sok lu kumaha ari suluh cepeng ku hidup kuduaan. Nah mayun kapalih ditu suluh satanggungan. Sok kabeulem jadi lebu jadi ruhang. Malar kadituna jadi ngaraja wisuna. Subhanallah silok kahirup berhidup. Tuh di itu aya damar cempor cu. Nah iya damar cempor. Jadi lembu jadi Ari damar silokana nosoknya angan. Cu anaking pepeje isu Asep bakal janten kulawarga batur oge neng bakal jadi kulawarga batur ulah rek pegat baraya. Kartos ulah rek pegat baraya carana sing getol anjang sono neng canaku aa anjangkeun ka baraya Asep nya oge kitu. Asep atanapi caroge sing sering anjang ka baraya neng
hartina manjangkeun baraya aya silokana teh dina cempor anu bakal nyaangan kana diri urang teh iwalti apal kabaraya teh iwalti urang anjang sono cepeng ku hidap duaan hamu teu paparaya suruyanti hurung sing dugi ka hurung Allahu Akbar Allahu Akbar caang padang narawangan ulah rek paremeun obor ulah rek pegat baraya baraya diindung ti bapa sing natrat keur hidup duaan teu kurang jelema dulur jadi deungeun jadi dulur alasan kurang anjang sono semon semu nukucing tah di dia aya ranggeyan pare punten tah aya ranggeyan pare ari pare teh simbol kahirupan simbolna ilmu pangaweruh lamun pare hapa lamun pare teu eusian hirup tangkalna sok ngacung malar katingalina teh bodas jika nu heueuh alus padahal di jorana teh eueuh eusian tapi lamun pare anu eusian mah sok ngeluk ngungkul malar lungguh kadituna siloka lamun urang hirup lamun anu kosong ilmu nama sok kumulungkung gede hulu hartina sok sombong tapi lamun anu eusian mah tara sing ieu sombong sok malah ramah tamah handap asor silokana aya dina pare cing peng are ieu ku hidap duaan yo hirup sing ayune ka pare waras 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 cekap hartina seureuh teh ngaheuyeukkeun seureuh ngahijikeun seureuh ngahijikeun beubeureuh cik sok urang ngaheuyeukkeun seureuh di dieu mohon Bapak cik cobi Bapak urang neuteuk benang ku Bapak nyalira mangga yo sing aja mangga dibantos ku abdi Pak yo iya kanggo Bapak lajeng kanggo Ibu oge yo mangga leres mangga kanggo Ibu kanggo Bapak halah dibantuan ku jagoan kanggo apa cobi Ibu nah leres kanggo simbol silok ngahijikeun mana antawis apa dan apa tawis Ibu sareng Ibu antawis Neng sareng Aa tah di dieu aya daun seureuh mamah metik hiji Bu metik hiji Asep metik salaman Neng metik salaman apa kali apa metik salambar sewang mangga sok mohon salambar sewang salambar doakeun mohon yo cepet ku apa Mami sareng Ibu ditangkodkeun eta seureuh yo ditangkodkeun Mami heula yo
telat bengket dibengket mangga anu dua nu tadi nu mami jeung tali asih salu yusat mangga nu mami hiji deui cepeng ku mami lambatlah pucet masjid langgeng duriat cekap simpen Pak sareng apa mangga urang hijikeun rasa dirapatkeun lambut jeung lambut beteng jeung beteungna mangga ditalian heula ku apa iya cepeng ku nah dibengket heula urang hijikeun duriat budak cekap cepeng ku apa mangga ditalian ku apa deui cekap simpen di handap ayeuna Asep kali aa ngadu beteung leres engke mah lain beteung seureuh tapi engke mah lambut jeung lambut yo aa neng kali aa sok hijikeun eta beteung seureuh plek yo Allahu Akbar patangkot-tangkot sok ke aya beungkeutna nah dibantuan ku apa ya dibengket duki kapageung ngaheuyeung sayap babere rumangkeun cekap dua talian bisi pegat leres ngadukeun beteung cobi rumangkep daun sereuna lambat lambut cekap alhamdulillahirabbil alamin nah pegat saius cekap sabayung tantung nah dia aya lulumpang neng tah di dia aya lulumpang neng cepeng tah ditanggeuy ku neng yo tah ieu teh lulumpang neng aa bade ningali lulumpang tah ieu teh lulumpang bade nyobia nyepeng lulumpang hoyong nyobia nyepeng cenah aa lulumpang pasikeun heula ka aa tah aa nu kieu teh lulumpang mohon paranti nutup paranti ngarujak kaca tah cik sok cabak sisina dicabak sisina bibirna sok dikuriling Allah aya naon eueuna naon terus kurang jero sing jero aya naon sing jero aya naon eueuna naon cenah da memang eueuna naon atuh dina jero lulumpang teh eueuna naon sok pasikeun deui da eta teh lulumpang neng ae moal eleh age da age boga halu tah mana halu tingalikeun alah ageung neng bad nyobiat nyepeng halu ngarah wawuh jeung halu sok pasikeun neng nah ieu teh halu aa cik sok diusapan ku neng diusapan no tah eta teh halu nu aa nya heuh moal waka sok nah ulah ageung cekak aduh isin pasikeun deui da nu aa bar
tas jogol bisa nutuk bisa ngejo cu cik sok neng cepeng eta lulumpang sok diajar nutuk diajar keheula ulah waktu diasup dirusuk atuh sok tabrakeun ku neng saketuk geheula tuk geus aya naonna saketuk eueuh kakarak saketuk sok cepeng deui neng tuk Allahu Akbar aya karaosna ari nutu teh capek arek sabaraha ketuk akang mah hayang 1000 ketuknya singgeus dina hitungan akang arek dikemprengkeun mangga nya mohon neng simpen di handap ngalah tumanina aa ti luhur nah sok kapalih payun cepeng ka dieu nah subhanallah neng tah ieu teh lulumpang neng tamprak tumarimanya kana kaayaan caroge kana kamampuan caroge rek sabaraha ketuk dihitungnya ku akang 10 cek sok hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cana naon geuningan mun neng kakarak 10 ketuk cing sok etana digoyangkeun nah eta teh simbol hayang 100 ketuknya yo hiji 2 3 4 5 terus kepengkeun iya aduh geus da geus capek Allah geus can keneh wae capek cekap camkeul peupeus ka hayang hidup duaan laksana kapedeun ha geus apaleun teu kudu nyontoan ieu mah jajang barudak sep lamun lulumpang jeung lelenjing geus kapanggih sok aya rasa duriatnya duaan nah di dieu teh aya jambe dibelah ku Asep tuh bedogna sing rata bismillahirrahmanirrahim kade sing rata lir ibarat jambe dibelah 2 jambe ngorak hati-hati mece geuleuh dibelah dibagi sok dibuka cai cekap tos jadi 2 cok bagi 2 dikocoek dioprek kocoek geuleuh cik sok kaneng hiji ka hiji yo cik sok dicepeng dikitukeun tah kucuruk kumaha karaosna kumaha karaosna neng alim ngawaler isir kumaha karaosna Allah diangseun bautaeun cik sok angseun cep bade ngangseun moal cekap cik sok sekali deh ya dicolak-colek cik sok angseun angese bau naon bau taeun subhanallah Allahu akbar walillahil hamd tah kitu panginten silokan ing hirup maju mohon dibagi 2 dibuka cai nah di dieu aya mayang jambe hasil karya hidup duaan teh kal hadir seseorang cik neng diajar ngayun ambing kembang maya arek kumaha ngasuh orok teh sisi cing maknya kitu diayun atuh sok tah sing bisa ngayun tangkep neng ditangkep tah eta teh simbol kehidupan kanyaah indung kanu jadi anak cuk mohon bade nyobian
kedah mohon kan uninga aya nama silokana aya di nama yang jambe cik sok di ayun-ayun kan itu ayuna ditangkep nyaah dedeh dimongmong nyaah dedeh katurunan cu anak king Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd turunan ti Asep isuk anu bakal jadi teh turunan ti Asep da ari indung mang mangkur ngasuh kantos ciksok dibuka tah dibelah ku bedong mohon dibelah lain dipotong nah yo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sok dicepeng tungtungna datang turunan di balik dia Allahu Akbar kanyanya orang doaan cepengan ku hidap yo mayun ke itu turunan hidap ti dituna urang ti Kangjeng Nabi Adam sareng Hawa asal duaan di dunya ayeuna baranahan kalebat urang cuk teu mungguhan turunan hidap duaan bakar rundai turunan kitu cekap ya simbol turunan keur hidap yo simpen Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kumaha aya eusian ieu handapna teh aya Kang Luki yo leres sok anaki da aya nama hidup teges boga rasa tanggung jawab lain nganu ukur hirup duaan salaki jeung pamajikan diajar neangan kipaya salaki jeung pamajikan upami AA angkat neng tengiring angkat doakeun ku neng si AA teh sing hasil maksudna sing hasil maksudna sing mucekil bebeunanganna kalayan kenging rezeki anu halal oge upami neng angkat ulah rek timuruan mohon doakeun sing saleyeut saged sing sageget saigal sapihanean salaki jeung pamajikan silokana sok dina dasar hirup teh urang teh aya kahirupan cing sok kodok ku hidup duaan yo dihanapeun ieu teh aya rezeki ku hidup duaan yo hiji dua sok paloba-loba sok paloba-loba aya teh aya yo Allahu Akbar yo kapayunkeun neng kenging sakumaha aa kenging sakumaha aya sok obeng diobeng yo obeng diobeng aya kenging sakumaha yo kaluhurkeun sok kaluhurkeun kenging sakumaha aa kenging sakumaha neng yo semangat kene semangat ayo diobeng kuduaan yo sok kenging sok kaluhurkeun upami tos kenging Allahu Akbar sok kaluhurkeun kaluhurkeun tambrakeun heula Allahu Akbar tuh neng kenging sarawuan kenging sarawuan alhamdulillah rezeki hidup duaan mohon Allah maparin rezeki ka diri hidup teh estu ninggemleng 100% ngan datangna teh sami duka kacarogi anu ageng duka kabojo anu ageng tapi eta teh estu ning rezeki hidup duaan cik sok hijikeun bade di mana yo hijikeun yo dihijikeun cepeng heula yo mayun kembali itu yo nah Allahu Akbar walillahir waras waluya keur hidup duaan cekap yo nah aya syarat keur neng ya lamun neng gaduh tuangeun ulah dibikeun ulah dipasikeun ka mamah apa teh ku neng tapi kudu ku aa kitu deui upami aa gaduh tuangeun rek maparin
tuangan leueut ka apa mama ulah ku aa tapi kudu ku neng hartina silang kanyaa da ai isuk pageto neng bakal ibu teh jadi dua apa jadi dua kartos mohon. Nah silokana hidup kudu bisa mere mawe nya. Nah ieu artos anu ieu kedah nama disimpen diceng-celengankeun keur syarat siloka hirup sok diawurkeun ngarah hidup loba rezeki cepeng ku neng cepeng ku aa yo diawurkeun ka ditu sebagian yo sebagian Pring eta lagu perang yo awurkeun ka ditu hiji dua tilu yo Pring yo eta cekap lagu nah alhamdulillahirabbil alamin rupina terus babot sabanon carang sapakan mohon kembalikan ke payun tilasna mohon ya kembalikan di tengah yo di tengah balik dia yo di tengah teras Asep cepeng ujungna neng cepeng ujungna ke cakatuhu yo siap yo urang micen kagorengan urang urut laku lampah urang nu goreng urang bungkus picen yuk picen ku hidup budak sok silokan teu kedah dugi kaluar dugi ka mana we yo hiji yo dua yo tilu yo teras hiji dua tilu sasarangan sauyunan bojo jeung caroge yo siap sok tos dipalih dinya sok payun ka balih dia ku perang pring ngedurirang durani boga hariri cekap pring angga lagu perang pring ngedurirang boga hariri Bapak Ibu sadana Rubina tutus langkung ke panghalang bobot sabanon carang sapakan hapun kakiranganana tim gering estuning ngaguar siloka adat pagudatan urang Sunda hartosna bisi budak urang goreng adat margi lamun urang lepas ti dekon adat pagudatan urang insyaallah urang sok bakal kadungsang keur hidup dua akun kadungsang sakali deui hapunten duka suhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak